Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar, sehat semua? Ya, syukur kalau sehat ya. Sebelum Bapak memulai pembelajaran, ketemu lagi dengan Bapak di sini dalam pembelajaran bahasa Sunda. Marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu berdoa mulai. Selesai. Pada pembelajaran kali ini Bapak akan membawakan mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pengertian kawih. Kawih teh nyaeta rakitan basa nu ditulis ku para pujangga atau seniman sarta miboga birama anu ajeg atau angger. Lamun di bahasa Indonesiakeun, kawih adalah suatu tatanan basa yang ditulis oleh para pujangga atau seniman serta mempunyai irama yang tetap. Kecap kawih asal kecap tina kawi anu hartina sair jeung kaya anu artina bujangga. Kawih mah beda jeung pupuh. Kawih teu kauger ku rupa-rupa aturan atawa patokan kawas nu aya dina pupuh. Kawih salah sahiji kasenian seni sora ditinggal karuhun anu diwariskeun secara turun-temurun. Kawih dibagi jadi 3 kurun waktu. Aya kawih buhun atau tradisional, kawih zaman Jepang, jeung kawih Wanda Anyar. Kawih buhun atau tradisional nyaeta buhun teh hartina kuno, zaman baheula atawa kecap sejena bihari. Periode kawih dina buhun aya dina kurun waktu saacan zaman Jepang nepi ka zaman Jepang. Anu kadua kawih zaman Jepang. Kawih zaman Jepang mah dimimitian kira-kira Jepang datang ke Indonesia dina tahun 50-an. Nu katilu kawih Wanda Anyar. Kawih Wanda Anyar dimimitian di tahun 50-an nepi ka kiwat. Jadi aya babaraha contoh rumpaka kawih. Ku Bapa yang dicokot ieu hiji rumpaka kawih anu judulna es lilin. Kawih teh ditembangkeun cara mawakeunana. Aya sababaraha pada lisan jeung sababaraha pada. Jadi Bapak mun nyontoan 2 pada. Naon pada, naon pada lisan kayak urang guar bareng-bareng. Contohna es lilin. Es lilin mah dunungan kalapa muda, di Bantun mah dunungan ka Sukajadi, abdi isin dunungan Samarka Duga, sok sieun mah aduh henteu ngajadi. Es lilin mah cece buatan Bandung, bicandak mah geuning ka Cipaganti, abdi isin jungjunan du bararingung, sok inggis mah aduh henteu ngajadi. Eta contoh rumpaka kawihnya nembangkeunana kos kitu. Dina 2 pada tadi aya bait, lamun di dalam bahasa Indonesia nyaeta barisnya. Baris, ada baris, bukan bait, ada baris. Baris dina kawih atau pupuh disebutna pada lisan. Nah, jadi es lilin mah dunungan kalapa muda eta pada lisan. Di Bantun mah dunungan ka Sukajadi pada lisan kene. Abdi isin dunungan Samarka Duga pada lisan. Sok sieun mah aduh henteu ngajadi teh sarua eta ge pada lisan. Kumpulan-kumpulan pada lisan
dina rumpaka tadi aya opat pada lisan. Opat pada lisan teh hartina sapada. Nah, nya. Jadi lamun dalam bahasa Indonesia mah bait pada teh. Pada lisan nyaeta baris. Jadi aya opat baris atau opat pada lisan artina eta sapada. Dina contoh rumpaka kawih ieu aya 2 pada.